mana maksudnya ngawingakeun sejarah. Jadi di belakang dia para bot pusaka ieu teh ngandung sejarah dan Prabina nilai anu ageng gitu. Jadi sanes Gusti inilah lepat parang. Ibarat dia di antawisna kan aya anu diieukeun nyata utami nama pedang. Aya teh kantos dicacana kumbah. Saur ini teh mah kantos na di angge terang dari di Aceh. Tinggikan derajatna dimuliakeun. Cenderung eta terjadi bupati. Ngan muka lembur, babakan muka lembur, muka pesantren. Itu di Selajang itu. Upami tah istilah mbah. Kepalanya tidinya, jalurna kadieu urusan itu. Baca daerah. Kamari ge da ieu teh si Nambah kan pada ngaku istri Mbah. Enak cek di rumah itu. Saya itu teh petilasan Mbah di rumah teh sari minggonas teh cek nini. Anu ngurus asana gede saha bareto majang. Opat ya. Anak itu buyut bawa ke obat. Ya. Sadayana ke akhir. Mau dia adik dia. Pak. Agak. Rencangan di dia Ya, ya. Iya, meteran. Tapi di judul berarti Pabumi ya. Jama. Seperti ini William yang Pandi. Iya teh. Ah, nyeri. Oh. Oh, ini Nanan, nanan. Ya. Ini majelis sama ini William. Majelis. Bendera. Ya mau berarti akhir. Ini William. Gitu ya. Pak. Pakai akhirnya Sarmadi emang. Sarmadi. Sarmadi. Ya. Mangkok. Mangkok. Mau wujud. Mau wujud. Mang Ujul. Di Jampang. Mang Ujul. Jampangnya. Sulade, amin. Surade. Oh. Paling dia luar pulau. Mantap. Sekolah sah aya keneh kudu itu. Oh, eta. Sepuh ya kene gitu. Ujung pulau. Ujung pulau. Ujung genteng. Si itu Aji. Si Aji. Surade mah ujung genteng. Anu pernah di Jampang mah. Bahan agama di Jampang. Raden Mustafa di Kusuma. Panas saya mah. Tapi putrana itu ngomong anak Mustafa di Kusuma. Bina loba.
Danang lain. Mati sama cebek di soreang mah kan Bisa kelas lain lah ya kelasin. cebek kampung cebek. Iya, numbuk sendiri. Aya ta bisi aya tidinya sambungan kieu. Abi mah sareng pun aki. Tipu aki kan. Anu mana maksudna ngauningakeun sejarah. Jadi di belakang dia para bot pusaka ieu teh ngandung sejarah ya kan Probina nilai anu ageng gitu. Jadi sanes Gusti tapi Gusti ulah lepat paham. Ibarat ieu di antawisna kan aya anu diieukeun nyata utami nama pedang. Aya teh kantos bicaksana kumbah. Saur ini teh mah kantos cenah di angge perang dari di Aceh. Itu di sejarah. Jadi orang nyerioskeun mbah Kalintang Abdul lah pami aya istilahna buktina gitu. Tah ieu buktina teh gitu kantos ieu nu di Kumbang teh. Jadi abdi kapungkur nampi sami di Timur sanes oge itu sejarah Prabu Borosngora. Eta nu riwayatna teh nu angkat sareng Sayyidina Ali. Matak di paparin anjeunna pedang tah aya aya di Panjalu eta dibuktina gitu. Jadi pesanna ka para keturunanna Prabu Borosngora kieu. Lamun hayang pangi jeung kaula entok rek diteangan kemana-mana dan mau kapangi tapi cukup ke cenah tempo eta pedang ya. Ingatkan ajaran anak nyata bukti Sayyidina Ali kedua kali masalah ya pami di keluarga orang di para sesepuh nyata istilahna teh ngapungkeun gitu aya disimbolkeun oge panganggota lima ya aya simbol jadi nepung di hiji anu hal-hal anu mistik namanya tadi ge pilih ieu mah tepung anu nyanakna we gitu abdi di suka mana ya dia tatema eta silaturahmi teh ku bahasa anu gitu anu upami urang tadi ge ngaos deui kana risalah atanapi sejarah para nabi aya di antawisna olah nalaut teh Kanjeng Nabi Musa teh ku tongkat ya tah ieu atas izin Allah cipta ge Allah anu maha gaduh kakiatan nempelkeun kana eka nya anu teu pira teh ya cipta ge kai ge kitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ya Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa rizwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal sisa man qaranahu bil qadar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asal kali jabah
Kedua meter. Kemana setengahnya? Kedua meter. Masuk kia. Masuk aja. Meter setengahnya. Sarwa aja. Dua. Bersih aja lah. Tos teka dia. Maria.